Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Sorry. Kirain gak ada besti. Tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba diri nandangan kasiksa, gering pikir ngalang layung. Abdi gaduh bogoh anyar, moal eleh kuno tipayun. Lalawara teuing derjang dewek teh kieu-kieu oge deuleu pemain sinetron baheula teh. Sinetron beureun. Sinetron maksudnya. Sinetron. Tron. Si Udin. Bohong ketang lain Aldebaran piraku we teu arapa urang dieu nya. Depangkeun nami sim kuring nu sabenerna teh Aep bisi da apal mah. Saha Aep? Hah? Saha Aep? Ieu teh Aep. Naon Aep? Aep teh singkatan. Singkatan tina? AA Epot. Apa teh singkat? Pan ayeuna mah usum disingkat-singkat. Aya OTW. Lamun naon teh? Oh, tungguan we. Nulis WA disingkat Assalamualaikum jadi ASS. Warahmatullahi wabarakatuh jadi WRWB. Seri disingkat jadi WKWK. An kabayang macana jadi wak. Malahan ieu ngaran-ngaran daerah oke di Bandung loba anu disingkat. Singkat kumaha Kang? Hah? Singkat kumaha? Antapani. Naon singkatan Antapani? Antara cinta tapi teu wani. Antapani nya Kang. Aya deui Bandung Wetan. Naon Bandung Wetan? Baper dengan undangan weddingnya mantan. Eta Bandung Wetan nya Kang. Mana deui cing? Aya deui Samarinda. Naon Samarinda? Sayang mantan rindu jana. Lamun Ciamis Kang. Lara teuing. Kang Ciamis. Ciamis. Cinta karena ceweknya senyumnya manis. Cianjur. Cianjur naon? Cinta karena ceweknya akhlaknya jujur. Cilacap. Cilacap, aya Cilacap. Aya Cilacap cing. Da apa Cilacap? Eta teh perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat sih teh. Deulejang. Sakedahna cepot dina dinten ayeuna teh sakedahna mah ka Surabaya. Tapi demi SDC 1000, demi Radio Dahlia, demi santriwan-santriawati Pondok Pesantren Assalam, cepot milih di Assalam. Kela tonggo kakeprok. Barina gerek naon ka Surabaya dulur teu boga, nu manggil eueuh, nu mayar eueuh, mending di dieu dibayar. Lain jang asa kubungahnya dina waktu ayeuna tiasa ngariung mungpulung deui. Kamari mah teu bisa da aya coronanya. Naon corona? Apal corona? Naon corona? Kok korobet dina calana. Corona teh kanyawat. Nya corona teh mah teu apal ius teh. Naon? Virus gitu sih teh. Matak baheula mah aya PPKM-nya. PPKM pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, sekolah dibatasi, usaha dibatasi, kegiatan bersosial dibatasi, usaha terhambat. Jigana eta mah naon teh aturan teh cocokna jeung jelema beunghar. Jelema sangsara model dewek mah moal cocok, sabab lamun teu init gawe moal dahar. Matak PPKM-na diganti dewek mah. Singkatanana PPKM. Pihapekeun pamajikan kami toha dewek. Lumayan ngirit beas deh. Tapi beda deui PPKM teh hartina cek pemuda tersakiti. PPKM. Naon tak tersakiti tah? Pernah perhatian kemudian menghilang. Di ghosting nih pokoknya marungkan Siti lah. Tapi da ayeuna mah nya geus bebasnya. Geus bebas. Kamari oge Bapak Jokowi naon teh di Mandalika ngayakeun motor GP nya. Motor GP bener.
Ayeuna piraku urang di dieu ulahnya. Lain kitu nu matak teh mudah-mudahan we sing sararehatnya. Kade bioge pan aya ti dokternya, urang teh kudu mematuhi protokol kesehatan. Protokol. Nya prokocot maksudnya. Prosotkeun. Protokol kesehatan 3M teh nya menjaga kesehatan. Marasi saum urang dia. Kedah atunya kedah saum, sabab ari saum teh sangkan urang teh jadi jalma la'alakum tatakun sakan jadi bertakwa urang teh nya. Sing era ku sato oge pan puasa. Teu ka mana wae sia teh mah. Hileud sia teh. Di mana hileud teh puasa. Ira saurna sia teh. Hileud puasana leuwih-leuwih ti manusa. Sok tingali hileud dina kepongpong teu dahar teu nginum 40 poe 40 penting tapi hasil tina puasa eta hileud rubah bentukna jadi kupu-kupu eta hileud deuleu hileud nu tadina pikageuleuheun pikarujiteun malah aya hileud sok dipiceun geuning nya manehna ngahaja puasa robah antukna naon wujudna jadi kupu-kupu pikaresepkeun indah. Urang oge kuduna mah kitu sabulan campleng urang puasa menang naon urang puasa menang lapar we jeung dahaga menang eta we koko paling nya menang kopi alus urang ge kuduna mah bebenangan tina goreng jadi hade tina geuleuhan jadi barehannya kembali ke fitrahna manusia ai fitrahna manusia naon nyaahan dedeuhan asihan nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titeleum ngahudangkeun kanu labuh mere kanu daek nyangan kanu poekeun eta naon teh hebat anak buah Agim anak buah Agim nya anak buah Uje Ustaz Jepri ujang jeding aing mah mudah-mudahan we di dieu mah sing ditararampi iman naon puasana sing ditararampi puasana jantan murang kali saroleha urang eusian bulan Ramadan biheung tahun hareup moal bisa panggih jeung bulan Ramadan leuy ayeuna dibere kasempatan urang mangpaatkeun ieu teh bulan magfirah bulan berkahnya urang lobakeun zikirnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sadayana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allah 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 ya Allah 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 ya Allah ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'ah wa hazamat labi ya Nabi anta murtaja yauma zihab isfalana ya khairul anam isfalana lana ya habibana isfalana ya habibana laka syafa'ah ya Rasulullah ya Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik mudah-mudahan orang kenging syafaat di anjeunna nya amin ya Allah ya Rabbal alamin si dawala sina ka dieu euy urang ngabuburit itunya panggil kadinya dawalu dawala teh adik saya itu ya my brother my sister my uncle my munah my saroh my han ucing dieu dawala aya naon sih Ramadan tiba Ramadan tiba Ramadan tiba tiba-tiba Ramadan tiba-tiba Ramadan tiba-tiba
Ramadan tala libra, Ramadan tibra. Alhamdulillah sare wae euy Ramadan teh. Mangga atuh jang di kanton. Ada Mang Emot. Ada Mang Uu. Masih kene bumi di Cijagra. Masih. Lin gerang ngalih atuh. Kemana? Ka neraka jahanam. Mangga di kanton. Ada Mang Emot lagi. Ada Uu lagi. Masih kene bumi teh dicaket pom bensin. Masih. Lin gerang duruk atuh pom bensinna. Mangga di kanton. Sorry. Kirain gak ada besti. Aduh lemas. Kenapa lemas? Gak diingetin sahur sama ayang. Damang besti. Meni cuam cium kumaha mun hamil. Jabanding candi kabe. Maknya hamil, maknya lalaki jeung lalaki hamil, maknya pedang jeung pedang hamil. Wah, pedang sote nu dewek. Ai nu kuring paku payung. Aya naon si Besti meni asa reuwas ieu ih. Tadi teh udah skincarean dulu. Iya batur mah skincarean teh nu marahan abdi mah ku minyak jalan tah nu penting mah glowing. Lain dawala. Urang teh ngabuburit deuleu Ramadan jalan terus bareng SDC 1000 ieu teh. Malahan di dieu teh alhamdulillah bisa silaturahmi jeung pondok pesantren Assalam tingali santriawan santriawati na anu luar biasa. Nu tadi ge aya nu hatam Quran sabaraha kali alhamdulillahnya. Dina waktu ayeuna seueur geuning penghafal Al-Qur'an di dieu mah da tahfiz di ongkohnya. Lalawara teuing mudah-mudahan we ieu teh deuleu aya paribasa geuning bahasa Inggris young today is leader tomorrow. Bahasa Arab nama Subhanul Yaum Rizalul God. Artinya apa itu teh? Pemuda hari ini pemimpin di masa yang akan datang. Tepuk tangan kangge santriawan santriawati. Hebat bahasa Arabna mah bisa. Lalawara teuing lainna naon ayeuna teh loba pisan gogoda jang budak ngora teh nya euy. Udah naon wae. Wah, komo ayeuna mah pemuda teh deukeut jeung sosmida. Naon sosmida? Sosmed meureun. Sosmed. Ayeuna mah Instagram aya geuningan. Instagram. Ieu eta teh bahasa Arab. Pan aya cenah geuningan aya babu sosmidati bab tentang sosial media. Wah, gimana? Asosmidatu sab'atu aksamin, sosial media itu ada 7 bagian. Wal Facebookoh pertama Facebook, wal TikTokun kedua TikTok, wal Instagram ketiga Instagram, wal WhatsAppu keempat WhatsApp, wal lainu kelima lain, wal patatu keenam pet, sumatawatur ketujuh Twitter. Tapi catat, wa kullu min huna yahtaju ila kuwati, tapi catat semuanya memerlukan kuota. Ai aka hebat eta bahasa Inggrisna. Bahasa Arabna hebat. Dewek mah bahasa naon-naon ge jangan ditanya. Bahasa Inggris jangan ditanya. Bahasa Cina jangan ditanya. Bisa, teu bisa aing. Tapi bahasa Arabna mah ketinggali jago. Ye pan kungsi masantren baheula. Sabaraha tahun? Kungsi harita teh 40 tahun. Hari umur kerek 17. Kamana sesana? Gawe urang cicil heuh. Lainna naon dewek masih eutik-eutikeun bisa bahasa Arab. Nu mana? Dasarna we huwa huma hum hiya huma huna anta antuma antum anti antuma antuna annanahnu. Naon eta teh? Isim domir. Si ku abdi bade dites. So. Mas Mukal Karim ismi cepot. Min aina anta ana min tumaritis. Kaifa haluk? Alhamdulillah ana bi khair. Toyib. Naon toyib? Lagu dangdut nih. Lain bener percaya. Cik bener bisaan bahasa Inggris bisa teu?
bahasa Inggris boleh dites. Di dia loba pemuda-pemudi. Sok sapa heula pemuda-pemudi. Ladies and gentlemen. Anu geulis ngahakan permen. Selamat pagi, good morning. Selamat malam, good night. Selamat tinggal, goodbye. Selamat mani, gujubar. Saya good jadi si eta mah. Bahasa Inggrisna jalan, walk. Berjalan, berwalk. Can jalan, can walk. Jalan rusuh, walk. Bahasa Cina bisa teu? Bahasa Cina boleh dites. Cik, bahasa Cina na budak bekang. Cacingan. Cacingan bener. Bahasa Cina na tong kama mana? Tong ciling cingcat. Warawuh itu bahasa teh. Main kaleci, cing ku aing centang. 1000 seceng. 5.000 goceng. Duitna kurang kacoceng. Lagu Cina bisa dewek. Kumaha? Fai cician foci pinu fai cician seeng. Fai cician seeng pinu fai cician langseng. Naon eta teh seeng jeung langseng? Judulna naon? Hayya nahur cai. Kapena-pena teuing heeh. Allahu Akbar. Lain ari akak kunaon jiga nu sedih gitu. Kunaon? Putus cinta besti aing. Putus cinta kunaon? Teu pira beda keyakinan. Teu meunang beda agama mah, lain beda agama, beda keyakinan. Dewek yakin ka manehna, manehna teu yakin ka dewek. Teu bogoheun atuh eta mah. Lainna naon deuleu euy? Putus cintanya mah biasa, yang sakit itu sudah putus tapi masih cinta. Kabina-bina teh. Nah, bisa kitu. Di antara dua lalaki deuleu jang. Diri nandangan kasiksa, gering pikir ngalang layung, orang mincinta no sama, asa dua kaya. Aja nu jadi rebutan antara dua lalaki nu sami-sami mencinta ka diri sendiri. Astagfirullahaladzim. Lain galau-galau eta nih ngebeledag pisan kana sirah. Kabina-bina teuing. Ngos atuna teuing. Orang mana teteh? Eta teh santri eta teh. Nah kumaha kitu? Heueuh dewek teh panggih teh di pasantren baheula deuleu euy. Tuluy uing teh susuratan we jeung eta teh. Da bogoh mah rasa cinta mah lumayan da normal dewek teh nya. Susuratan jeung manehna ai jeung santri mah beda. Susuratan teh make tajwid. Nah kumaha kitu make ilmu? Uhti. Uhti. Ketika aku melihatmu, hati ini bagaikan kol-kolah kubro. Kunaon gitu? Terpantul-pantul dengan keras. Ku coba mendekatimu, namun diri ini bagaikan sakta. Naon tah? Diam tanpa helaan napas. Ingin rasanya kuungkapkan rasa cintaku padamu bagaikan izhar. Jelas. Bukan seperti Iva yang tersamarkan. Namun walaupun aku di matamu bagaikan idgham bila guna. Ada tapi dianggap tiada. Tapi yakinlah cintaku kepadamu bagaikan mad lazim yang paling panjang di antara yang lainnya. Salam kami dari Mad Tobi'i. Nah, ngos kan baik lain jodohna, meureun lain jodohna. Kade lamun milih awewe teh kudu selektif. Ulah ditingali geulisna hungkul, ulah ditingali beungharna hungkul, ulah ditingali bahenona hungkul, tapi tingali mah dampal sukuna. Bisi romeheun lain, bisi kengkeungeun lain.
Bisi naon? Bisi teu napakana taneuh tong dikawin berarti kunti. Kamari ge geus meunang nu anyar ngan sarua deui euy teu balik. Wah, mana? Hanas atoh. Nu mana? Hanas atoh dewek teh. Abdi gaduh ka bogoh anyar. Moal eleh kuno ti payun. Nu ti payun jangkung ageng nu ayeuna rada pendek. Eueuh nu balik. Teu sangka geuning saruana. Dasar 11 12 dina foto geulis pisan nyatana jarawatan dasar editan gitu. Oh, eta mah make filter IG merenya geulisna itu saha deui ka dieu tingali